Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ari aing hirup arek kieu wae nya teh. Batur manggas kabari jang baju budak, kiprah budak. Ari aing kieu wae pagawean teh Gusti lagunya nasib teh ka aing teh kieu-kieu teuing, aing teh kudu kumaha atuh. Hirup teh geus ripuh. Kieu salah kitu salah ieu hirup. Ngalamar ka dieu ke proyek ayam. Geus loba cenah lowongan. Da aing lompat ka mana deui, dia hirup pasti nu agung. Dasar nasib ya Allah, geus bugu hirup teh pagabeung. Pemajukan ditinggalkeun, cenah. Sedih hirup teh kudu kumaha ya. Kalakon hirup urang. Oh, Mang. Kenal mana dia? Biasa we Mang keur ngalamun kieu Mang, ka ngalamunan kahirupan Mang. Nah, tosok ngalamun mae Ya tadi da Mang coba enang geus maju ka lebaran. Segera batur Mang geus geus kabali jang baju budak teh. Fitrah nang aya nah urang Mang. Ieu Mang hirup teh kieu wae. Kudu sabar urang teh. Ya tamang geus leuwih-leuwih ku sabar, emang kudu sabar nya hirup mah. Emang da kaleuwih-leuwih kieu mah atuh da aduh Mang asa lihat kana sirahna oge mah. Tong dipikiran teuing rieutna rieut kunaon. Nah enak kieu Mang ka Mang. Urang teh yang minta solusi kudu kumaha Mang, urang supaya urang hayang boga duit lah buru lah jang putra jang beli baju budak kumaha tah carana. Tah. Solusina tah. Tapi amang mah carana mah kieu. Kumaha tah. Naon teh hiji kudu sabar. Geus bugudi eta mah sabar pagawean Mang, sabar mah eta mah. Urang teh berusaha dengan carana. Gimana we? Terus Nu penting mah halal. Ayeuna naon teh maling teh ulah tika kitu mah. cenah beja cek batur cenah Mang lamun hayang buburu meunang eta mah geus maring sapi cenah Mang bener nya teh. Ah, tina duitna cenah bener. Terus bener eta teh kudu maling sapi ngan maneh meureunnan alhamdulillah kenah gitu. Kumaha tah? Hah? Kumaha tah? Nya maneh di eta we kitu dibere imah kayak gitu. Imah di mana Mang? Da eta tuh di Aya, aya engke imah di Di mana eta? Di Beredahar tuh, di Beredahar tuh. Dibere dahar. Ya maksudnya di mana naon eta? Hah? Kudu Di bubur eta di kubur gini. Ikut Boboro ku aing didengekeun dasar koplak. Ya,